ieu abdi cenah naon lah sudah tidalilan wa min sa'adatir rajuli eta tetap dina saparina kesenangan dan lalaki maidan calaka di mana-mana cali alal kursi luhureun kursi pasoro makasor al kopiyun aswadu kopi hideung ma'al wududi sarta wududeun pawududu ali wududna teh la jarum ali wudud jarum wala bakoa jeung lain bako walakin namun tapi wududna teh masna dua wasulasa jeung tilu warubah jeung opat ternyata di Samsung nanti dari disingkat dina opat huruf SCTP naon esna sing seureun maka tinggal nu diung ngaji mah rupa-rupa rusila aneka sila anu ifat nu ujar lamar nangkeun haribu kalaka kaluar sok ngaji mah karaos dicabut dosa teu ngajedut karaos teu beres mana jeung nyabutan dulu kelek. Wa bi'inayatillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala inni dhahibun ila sayahdini rabbi habli minas salihin. Shadaqallahul azim. Pangatur waktu pamjajak acara urang doakeun moga-moga sing awet muda, moga-moga sing seueur raja kaya, sing beunghar bari loba baraya, sing daek wawuh jeung keluarga, anjeunna moga-moga sing janten ahli surga, moga-moga kanu pamajikan leuwih ti dua. Kapayunan para sesepuh anu hirupna jauh tina karibu, kapayunan para ajengan resep di ajeng-ajeng dina riungan, kapayunan para ustad utara boga penyakit hasad, kapayunan pengurus DKM anu kalem, kapayunan para kiai getol ngaji, Pak RW anu hadeng gawe badi rancage meskipun tara galaka awewe, Bapak RT anu hirupna perlente badi tebih dina penyakit bete, bapak-bapak nu bararaja, ibu-ibu nu tara teduh, aki-aki nu suraseuri, nini-nini anu gumati, pamudi-pamuda insyaallah calon penghuni surga. Puji syukur kagungan Allah, salawat salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, itba'ut tabi'in. Moga-moga urang sadayana nu sabiriung kempal di patempatan dirawu di parku di kaleng desakeh jadi hiap kenging panggupai kenging pangampenan syafaatul uzma jaga di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi mah teu biasa angkat sok biasa kaki takdir keluasa dicalingkeun. Hadirin rahimakumullah, pangaosan ratinan pemuda sasihan teh paminggonan penting Pak Ustaz pangaosan teh kurang maca fadilah heula sakedan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadaguhkeun ka salah sawiya sahabatna anu namina Abu Dzar Al-Ghifari. Saur Kangjeng Rasul, ya Abu Dzarin, ya Abu Dzar, li anta kedua anjeun cicing isuk-isuk fata'allama baban min kitabillahi ta'ala tuluy ngaji tamat sabab, tamat sakalimat, tamat sakecap, tamat saayat tina kitab Allah tegasna Al-Qur'an. Maka ngaji ilmu pun kawas ieu ganjaranna saur Kangjeng Rasul ngaji ilmu pun tamat sakecap, tamat saayat, tamat saquran nya khairun min antusalliyat bi atarakatin. Ganjaran ngaji sapertos ieu teh leuwih alus tibatan salat sunat 100 rakaat. Ngaji kawas ieu ganjaranna cek Kangjeng Rasul leuwih alus tibatan salat sunat 100 rakaat. Abdi bade tumaros cum anu tiap wengi sok salat sunat 100 rakaat. Asal wajah Gustaw dan percaya.
abdi bade tumaros deui dupi di dieu tarawih sok sabaraha rakaat 23 walar sing jujur dupi kana babacaan imam resep nu panjang resep nu pondok maka imam takbirkeun 2 ari ka imam bacaan resep anu ngemplang resep anu tere maka imam eta kupingkeun warga geuning udah resepkeun kana salat sunat teh atuh cik punten di dieu ari ti kaping hiji Ramadan dugi ka akhir Ramadan pinuh teu abdi pria percanten lah dari mana ge kieu tanggal hiji tarawih tanggal 2 tarawih tanggal 3 tarawih tanggal 4 tarawih tanggal 5 tarawih sigana di tanggal 6 tadi teu make spasi tarawih sami deui sami abdi sok imaman tarawih asal dia dipurut nyuhungkeun khusus eta bentuk Profesor Dr. Yani guru besar ekonomi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ajeuna janten pejabat rektor di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Unkas salingna teh ditutup di Perum Tanjung Kamuning anu di Malmulung ka Paliwetan di Mamaan Solah anu paling teras ka Paliwetan eta mah ibu sami sok disuruhkeun dipundut cenah Pak Ustad di dieu mah da Muhammadiyah di dinya mah Pak Ustad cenah abdi nyuhunkeun tarawihna hoyong ulami laras ieu teh pek teh kolot teh sandiri pek teh penghunina teh pemuda ngajaran kolot teh unggul ayeuna mah kan pemuda unggul wajar da kolot unggul sabaraha jajar geus seueur si masjid sami-sami ieu masjid mah dari Perum 4 jajar teh alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu aya 3 jajar rempak jelema mah pinuh eta leugeun di luar di hiru geus pinuh kudu hareup kumpul keur naon ceking cacak-cacak di Perum sekelas guru besar sekelas profesor alus bolongna Pak Ustaz cenah di dieu mah tarawih teh yang ulami ngahaja ka setiap malam 17 Ramadan sabulan teh anu hafid Quran teh di alulna teh pek pas kadinya soranjeuna teh cenah nyuhunkeun ulami teh babacaanna di mamana ge ceuk minta tereng abdi ngahancak di 7 salapan tina tabarok parang beres-beres ngamitan jam 8 beres-beres jam 11 3 jam geus beres 4 rakaat leuleut ka jero balake cerakan kitu we geus kitu urut deui salat deui kitu barangkana terus alhamdulillah 3 jam kopina mah sakudeung tapi rakaatna sigana lamun diterapkeun di bongkon badao sih kalinya tabarok wae sok sabaraha teh lumayan padahal tabarok teh jadi 3 rakaat imam sekape 2 rakaat atau 3 kalemplan asal numeran Masjid Agung Garut biasa Masjid alun-alun Tarmo lagi maman teh ngacak di Masjid Pertamina dari jalan pembangunan biasa we antara 1/2 jam jeung sajam lah sakitu tapi ieu mah ngahaja 3 jam saking ku teresep kana salat sunat laras saking teresep deui dilatih pukul lutut sakedeuk deui atau mata dia nanti anu super cepat sudah kereta wush maka sholat subhanallah 5 menit beres 14 rakaat aya punten saking pun teresepna cik atuh peupeulieun urang sholat sunat unggal penting tara ratusan rakaat aya ganjaran setara jeung sholat sunat 100 rakaat naon cobi ngaji kawas ieu pangaosan tetep di anak penting dawa bajelema nu teu mampu laras teu abdi yakin di kampung Bogor jumaah paling dia sanes aya jumaah pinuh teu pinuh geuning ge pangaosan teu pinuh bari dicampur jeung ibu-ibu pajumaah ibu-ibu laras teu ternyata hese geuning kana salat sunat teh pangaji teh kita teu bisa kabeh teu mampuhan kabeh cacak-cacakna di penting lagi sereng geus dibere kopi geus diasongkeun udud geus ade rek naon deui atuh ge biung abdi cenah naon langsung didalilan wa min sa'adan tirrajuli eta tetep dina saparina kesenangan keur lalaki maidan calaka di mana-mana calik alam kursi luhureun kursi pasoro makasor al kopiyun aswadu kopi hideung ma'al wududi sarta wududeun pawududu ali wududna teh lajar ma lain wudud jarum wala pakoa jeung lain pako walakin namun tapi wududna teh masna 2 wasulasa jeung 3 warubaha jeung 4 teh di Samsung
Lihatlah rumah karena saja udut jarum jeung bako ya risani ngawaris kana yang risani eta ngawaris dua nana alal babki kana batok wa akhdil haqi jeung adal ti koro. Oh bapak-bapak lamun dahar datang masalah disadiakeun laras teh. Abdul dahari ari dahar pak abdulna di paisil laili eta jeung pais lele kucipa di kecapan wa kuripa jeung di kurupukan wa ubina jeung di ambonan hatta karu saulakuhu nepi ka karasa udangna. Paita buhila maka di mana-mana kabuhulan paburiba ulugo maka diketik buluhna salah kamaratin tilu kali hatta utiha nepi ka utahuger darek naon deui dan ngaji mas daraos budut ke kelepusan leudeuh geus nyampak makan kelak teh utara ini ngajina. Cenah pauta da cukup beda dengikeun ti imah lain eta masalahna ku indit teh cicing di masjid datang ka masjid punten ku cicing teh itikaf di lebar masjid eta hesekna. Maka kusim kuring dianalisis di tempat di sisi tinggi nah makin berkir nah sababna Rasul ngadawuhkeun ngaji riung sunat 100 rakaat kusim kuring dianalisis sing cekeng mah eta ngaji lebih ka ganjaran lebih ke kahade gitu sing horeng geuning ngaji teh loba bogodana hiji bogoda ngaji teh disingkat dina 4 huruf SCTP naon esna sing seureun maka tinggalin nu diung ngaji mah rupa-rupa usila aneka sila anu ipat anu ujar lamar nangkeun harigu kalaka kaluar sok ngaji mah aya rapat di kecamatan osok aya sing seureun mentara daeu da lain ngaji atuh heunya bogodana gede es nu kadua sararangkeun da keur ngaji mah ngadak-ngadak popepan wae sok tinggal negara rajin tinggal mararawa HP tuluy matoan beungeut lagi pengajian bulanan padahal beungeut rumeung diedit we harteu diupload kana status WA diupload terus kana FB nah eta beungeut mulai diedit seuseuh beungeut tuh ya matak abdi mah ka mana akang tinggal tara membawa HP teh dalam mobil abdi mah rapat lamun lagi tara membawa HP pangloba dalam sararui abdi mah ka masjid di mana abdi sok nyawa HP keur ngajing toko naon sababna jelema eta teh loba nu geus saraotan ai sakola beuki luhur tapi ada beuki eueuhan ngobrol jeung batur ngobrol sia teh mah tunggu kana HP ditanya jawab oh syukur loba jelema ieu mah ari jeung nu jauh beuki deukeut ari jeung nu deukeut beuki jauh dibawa ngobrol ku bapana tunggu we kana HP hampang we kieu loba jelema ieu mah teh naon sababna heuh kudu kitu ku si eta eleh matak abdi mah aya waktuna kan kita rek gugubung ka HP lamun teu diajar sakola euy budak mau HP bareman heula euy aktif bener teu sopan matak baheula mah alus matak ngobrol cicing ngaji keun geura teuneung lah sakali mah geura ulah sok minang teh tungkul malah mun pae teh bawa HP cenah pan aya teu abdi mah murang kali apa bener bapakna cicing wae di kota di urang gawe wae eta budak nu ngapoe kieu kada sare nepi ka beuting sare nanti jam 4 jam 3 tadi jam 4 teh salat subuh sare ketika jam 8 budak teh hantam wae kieu terus punten apa mau kamari ieu di mana mau disebutkeun daerah nama di Kampung Bojong Jaya Desa Pasir Kiamis Kecamatan Pasir Wangi tanya leutik di Kampung Bojong Jaya ketika tunggul seuceut mau pake karunya dibawa ke rumah sakit kieu ya udah kasih eta maka punten ke ngaji mah eueuh ini kamar kita da urang mana ngisi muka HP leutik ngisi nyoho HP menih mani muka HP memeh HS muka HP budak sare ku ditempo HP curiga buah-buah pangeran teh sia kana HP lain ulah atuy kumaha dina wae teu masang wifi sabaraha 3 oge pek teh unlimited oge dari rokoknya ayam wifi boga HP geungeut tapi tara aya waktuna mun amat kalau geus diimah geureun mun bojo tara wani ngeunyoh HP geus diimah ngobrol pangkas oleh di budak leutik teh tarek kera kana kieu coba lamun diimah bapakna bukaan WhatsApp jeung mantan pamajikanana hantam ngapuleureun wae beungeut ka FB budak anu cika nge-slot nu kadua nyoh PUBG pek teh bungsuhan bae kieu eta diimah nu sing ka kuburan buat teh imah euceun teh nu kitu teh
cara langkah kan gaji mana kadang-kadang ngopepang baturkan merhatikan toel celiknya dan ngopepang kadang-kadang canggih sok celia dan rumah stakakeun ngaji mah beda Pak si gaji nyuhun setup 8 ton setengah geuning ngomong awas padilah ngaji katilu SCT naon teh na teh tunuh maka keur ngaji mah sok nunutan tunuh atuh da batak loba nu ngaji di bring barkok si remlok cai ngaji ngabring bubar pohon di sisi bari beureum olohok bari si sok berbeda sok lalagutan tunuh naon we terus nu terakhir pe naon penyakit ngaji teh polutan peletek hayang buru-buru balik nya ngaji mah tak kami pada mali lah geus apal hayang buru-buru balik ku ngaji mah beda maka atuh moal diberi ganjaran leuwih alus tibatan salat sunat 100 rakaat jadi lamun bapak penting tahajud puluhan rakaat salat hajat getol we witir dilakonan tapi tara daek ngaji barat hirup teh tapi eta mah getol ngaji salat sunat tara salat wajib we tara kaliwat ngaji getol leuwih alus tibatan tahajud ngabeuti atuh cenah moal tahajud atuh mun kitu kena naon atuh geus apa tahajud tara dilakonan anggap itu geus apal ngalakonan jadi pahala ngaji sapertos ieu pahalana ganjaranana leuwih lain setara kade leuwih alus tibatan salat sunat 100 rakaat da sing murid teu godakan gede jeung punten dina nu ngaranna teh nu ngaranna kabeh punten setiap ngaji teh akan dosa teh morek-morekan itu teh diaminan ge bae geus ngaroreang mana geus dipaksa teu naon geus pasti mana Pak Kades mana? Ieu teh ada dosa teh didilaan gitu. Wah. Mantak sing atoh lama jeung teh dosa diparek-parek. Mau atuh dah. Yo sabdi kan Pak Kades. Nah, ini kita cari. Bagaimana itu dia? Bagaimana alasannya? Jadi yang ngaji teh dicara butana dosa. Karaos dicabut dosa tuh. Ngajedut karaos tuh. Beres mana jeung nyabutan dulu kelek. Ibu ari nyarios teh ulah asal-asalan dari dongeng atuh. Pancen Kangjeng Rasul dina hadis diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Kangjeng Rasul innal malaikata latabu ajnihataha ridwan lil talibil ilmi sayatosna malaikat nepikeun kadeungeun kana jam-jamnya saking suka bunga pikeun jalma nu ngararaji yastaghfirullahu hatta hitanu fi jawfil ma'i mamentakeun pangampura pikeun ka jalma nu nyupri ilmu nu pangaosan sapertos kieu lebihkan ka laut nu aya di dasar lautan kabeh mamentakeun pangampura laut di dasar lautan jadi pami ibu ngupikeun di bumi unggul moal meunang padilah dicabutan dosa saja jalan tapi lamun ibu angkat di bumi teh ka masjid baru abdas bari tebatan saja jalan ke dosa teh diperek-perekan saadu ngadoakeun nama ulur-ulur jangkrik gahar orang siraru kabeh teu ngadoakeun jadi lamun hanya menjedog saja digogobrok I'm sorry eta mah moal meunang naon tukeun kadengkeun geus unggul tan hendak menghadap teh kulimitna kita kabeh teh dicabutan dosa karaoskeun saha nu ngadoakeun anak nepikeun ka di dasar lautan eta laut kabeh ngadoakeun pikeun urang sok daek ngaji maka abdi mah punten ngaji teh kudu tarari dan ngabeuti tarari rek mah atau pembelian salat sunat ratusan rakaat abdi mah tara daek-daek ngaji tak ngaji teh ulah penting ya Allah kumaha ceking loba dosa maka ku ngaji melek-melekan dosa teh keun we bayi teh dicara hutan dosa maka segala tol kana ngaji teh pami di kampung Bogor pami di desa Samarang aya pangaosan di sababaraha pelosok di sababaraha naon kampung saya disumpingan silaturahim maka sing kuring ka ngaji insyaallah di Samarang ge aya sok aya sasihan khusus desa silaturahmi bring kabeh maka mari terakhir sing kuring angkat turun ke di desa Giribukti penghasil kapol dan cengkeh terbesar di Kabupaten Garut bisa sasasi mencapai langsung di 200 ton
Wah eta maresep Pak Kades Pak Haji, eta maresep anu para pengusaha kapal teh jalan-jalan. Ngan santunan anak yatim eta ku resepna. Sabari anak yatim nanti 20 hiji. Saya mau beri bedakan sama aralisma 20 hiji anak yatim nanti. Ari pengusaha sabari aya 45. Tiap hiji pengusaha nyepengan amplop 20 hiji. Dieusian duit dititipkeun ka anak yatim. Jadi hiji anak yatim menang amplop 45 amplop. Lamun geusina saurang 100.000 hiji anak yatim sakali aya acara cekurang ti 4,5 juta menangna. Wow, cek bayangan barokah. Mata bisa saeutik karena tapi halus ternyata namun tak hiji walaya hubbu ala ta'amil miskin ngurus ke anak maka fakir miskin kaituna eta ngurus walaya ngeunah dukun yatim jalma anu teu hardi para nolak ke anak-anak yatim ieu teh hebat mata ku ngaji ieu teh tapi hampura dosa ka mana cenah aya dosa langsung dipicut ku ka ditu cek ka mana teh ka darajat pas dan pas datang ke darajat pas caina dirinya ngegoak cenah naon urang bongkor dosana cenah dosa anu boga hutang taramaya anu sok cedekan ka batur anu sok penyeuna wae ka batur mitara kerja bakti mun aya nu paeh tara ngalongok-longok kaca sok ngomongkeun wae ka batur aya di dieu aya kabeh aya mitara turun kerja bakti mitara ngarona peuting sok cedekan sok minta aya di dieu sakabeh aya anu sana teh dicabutan peuting ayeuna dibawa ku malaikat ka mana ka darajat pas ngan eta cai langsung ngakuak dengan ngeon sedesinyon kita rumah hehe hari begawe dosana urang bongkor bisa digugubuk ka aing teu kudu bawa isya kan itu maka malaikatnya balik deui kan ieu aya dosa teh dipiceun acan saha hiji-hijina makhluk nu apa kana hadina malaikat hayam maka hiji-hijina makhluk di dunia nu bisa nempo malaikat iwal hayam anu wali bisa nempo malaikat teu tah wali teh hati komo hati baru apalagi malaikat teu eleh ku hayam bapak jelema tong sok bangga-bangga diri eleh ku hayam kan hayam mah keur hirup ngaranna hiji hayam beda jeung jelema keur hirup Pak Haji, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak dosen, Pak ajengan, Pak guru, Pak polisi, Pak jenderal, Pak tentara, loba keur hirup mah tapi teletuk we paeh jelema teh mayit layon beda jeung hayam mah keur hirup hayam paeh we hayam dicacak jadi ayam suwir make geuning cabe beureum ngaranna jadi ayam balado dibungkus geuning ku tipung naon ngaranna fried chicken diteungeulhan geuning ku putu jadi ayam geprek bener teh tusukan make tusuk sate ngaranna sate ayam dikeplang make cai bulukan bukan sang kedelai saledri opo jadi soto aikeun hirup ngaranna hiji ari geus paeh bet loba beda jeung jelema aya sugan geprek jelema ya Pak Ustaz awas jika heureui teh ngomong teh nuhun tah hiji-hijina makhluk nu bisa nempo ka kalentengan malaikatnya tah hayam maka geuning saur cek abdi cek hadis Rasul awas kudu aya dalilna kumaha cek Kanjeng Nabi idza samitum siyahat diyakati pas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan lamun anjeun ngadenge sorak kongkorong hayam komo peuting-peuting mah buru-buru tamprakeun dua pandangan mundut kanu agung minta kanu kawasan naon sababna sabab eta hayam bisa nempo ka kalentengan malaikat ayo urang malain lamun aya hayam kongkorong ti peuting saha nu jadah surgon eta teh tara ngaji nu sok ngaji mah mungkin bahasaan kitu eta ti bahasa kolot saha aya beuneu jadah buah-buah tetangga da ngarek magrib sok dijemput ku kabogohna surgon goreng sangka ku nabi lamun ngadege sorak kongkorong hayam omong penting-penting mah tanda eta teh hadirna malaikat hayam bisa nempo mata geuning beuseupan mah geuning ngahalaan pas subuh-subuh geuning geura balik si lain hayam janu geus kongkorongon panon poe tereh bijil geura balik si lain geuning teh apal di beuseupan hayam janu geus kongkorongon sabab lamun isuk-isuk
keberkahan umat kami di waktu isuk-isukna. Maka jalma anu sok hees sabada subuh ngawaris kana pohon. Pan ari sare teh aya 5 ibu. Ari sare eta aya 5 hiji ailulah, lain ailulah. 2 goilulah, 3 koilulah, 4 kailulah, 5 failulah. Aya teu okapfa. Hiji ailulah, naon ailulah teh sare sabada subuh. Ngong ada asa di PPD kalah teruskeun teh sare alus awon. Atau kita gitu sholat heula ka masjid geus beres sholat lain wiridan hees deui. Alus lukir goreng jalma anu sok sare sabada subuh yurisus sahwa sok ngawaris kana pohoan limburan. Ada boga buta nah eta teh. Nah cenah saacan lah kan cenah yang penting cenah geus engklek jeung abdi jeung pamajikan teh. Maka kali itu sok babari pikuan. Kok sare kos subuh. 2 ayat goilulah bukan di kitab Syukur Iman. Ada para robo referensi dari oke. 2 goilulah, naon goilulah teh sare di waktu isuk-isuk. Mata abdi teh panuju kana lagu isuk-isuk hudan sare luluh kene. Kuring ini ka dapur mawa gelas minum kopi. Berarti tak salah fokus ya Pak. Benarnya Kedium dina kursi ngamparkeun wudu di jeung kopi. Pas kuring ngereget kopi sakolebat asa. Ya kok ngarapa nya pautan. Atuh meureun batur idit ka kantor, batur anu gawe, batur nu idit ka hawa, batur nu idit ka kebon. Ari ieu mah lain isuk-isuk teh kalah sare. Tah ieu mah yurisul pakro ngawaris kana pakir, ngawaris kana sangsara. Di sawah nini kulingore di kebon, barudak ulin di kalengan babaledogan kutai gitu ya. Letak. Di mana eta di pantas di sawah? Ieu mah kalah sare. Jadi lamun jalma sare di waktu gawe ngawaris kana fakir. 3 aya koilulah. Naon koilulah mah sare sampai acan duhur. Sabaraha lami lain 2 jam. Paling lami 20 menit. Jam 11 dugera usak ya. Dugi ka satengah 12. Tos kitu teras abdas nantosan adzan duhur penting bakal mampu ngalaksanakeun salat tahajud. Alus mungkin sae yurisul ghina ngawaris kana muha. Nu ngabedakeun setan jeung saliyat setan teh hiji, setan mah tara sare paburuhan. Tara koilul wae ku nabi digawe kareta koilulah. 4 aya disebut kailulah. Naon kailulah mah sare sabada asar. Batur ma'asar teh ngilin badminton, ngilin tadarus, ngilin pamaosan, doaulin, buka pameran. Ieu mah asar teh goblek teh ulem. Saya usah ulem pada asar awan. Naon sababna yurisul jununa ngawaris kana edan. Ngawaris kana gelo, ngawaris kana linglung. Abdi mah sanes leuceuk ngabuktikeun ku anjeun. Hiji waktos abdi ulin naon di daerah Tipar Cikawe. Turu-turu teh jam 3 subuh. Terteh eta suping-suping karorompok pas satengah genep. Ending ka salat subuh teh Cikajang. Satengah genep ending. Geus kitu teh langsung sarapan, sapungi eta teh pulang. Teu mono. Nah eta mah dinten jam 7 balik di kantor. Ngajar. Balik teh duhur. Aya duhur teh si goreng ngajar deui parak tepi ka asar. Eta geus asar geus teu puguh rasakeun awak teh. Padon geus teu puguh rasakeun, rek nundutan hese ka kelas penuh. Naon dongkap teh karo rokok, ngalemprek seupeur bojo, baru kuat. Cek sulkuring tos saking meh. Bari ngajar dulu urang roe cing bila direuteukeun cing buah-buahan disikat sugan aya gedak, gedak di sini kan. Pas sosontan kira-kira sampai 5 dayanda kena korsing teh buceking besingan
musik kabolosan Ike cekik yang genep pas ada acan maghrib ugah siap berendak karunya dan kegelegeran kerek kinten jam genap kirang 20 menit geus mimiti rame ini Cilame terus main dan kalau hujan cenah tos maghrib morejan bari lulu teh sare penting teh udah daya biasa udah beres abdas terus rasa gede koma makin teh pasti sebenarnya rentang mapan atau mengadar dan mengadin dan langsung di koma Allahu Akbar dan geus hafal biasa ka masjid kahareun dengan untung jam teh ka masjid tadi hareun beuntar bentar kieu bisa di kayu masjid abdi salat kahareun kieu salat maghrib sadar biasa usul di pardol maghrib salasa rakaatin geus salasa rakaat kemis biasa Allahu Akbar tak di rakaat kedua sami Allahu liman hamidah leungeun diangkat rek kurut pas rakaat kedua disangka salat subuh kan paskir Allahumma hadina karek sabat eta sadar ningali kana jam mustahil subuh setengah 7 pasti siap maghrib langsung berjamaah heran jeung kaget Allahumma hadina asa kakara cenah maghrib kudu tadi rakaat kedua jadi rakaat lain buru-buru ngaplek ieu harita jadi kalau sare deui sabada asar ngawaris kana linglung sok linglung kalimat aya disebut naon tak failulah naon failulah mah sare sabada maghrib sae kulam sabada maghrib awan naon sababna yurisul fitnah ngawaris kana fitnah geuning sing goreng sare ge aya waktuna mana nu sare kalau kulam anu sae mah sare teh sabada isya ba'da isya antara kisah acan do sata acan do aya salat ya sahe acan do di jam 11 para ketika jam 1 eta mah lain poilulah da poilulah masa kada nah yang orang dipalingkan dengan deteksi darah tinggi wae sare beurang wae eta da sakuih deui kana tadi jadi ngaji ilmu pulung kawas kieu teh itu dicabutan dosa dugikeun ka langsung ku malaikat dibangkat malah teu aya deui lamun ada sora hayang komoromo tanda eta teh aya malaikat